ini macam ngaji kan 300.000 di kuburan, makanya ngaji di kuburan tiap putih menas angin melihat tolak angin atau barang di dulu di warung teko menang pegoh deui lu hayang ngaji saja tiris tolol cangkel dusun sia ajaran apa panjenengan kiai kudu karena Allah ngaji ngomong jeung batu karena Allah macam sia mun tahlil kakara karena Allah aji ngaji sejam lain deui mana dina Fathul Muin aya dicaritakeun mata kudu ngaji ulah sok nya mana nya tengah sok nya mana ku bodoh ayo mana mah kudu kucek mah kiai bae hei nya tahlil mah mangga lain deh ngajikan mah ajikan bapak kula 40 poin mangga pada duit waduh seorang masih juta ayo seorang 5 juta gitu kok 40 poin sama maaf salah ngomong kula Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil mubdi'ul mu'id al-fa'alul lima yurid alladzi khalaqal khalqa faminhum syaqiyyun wa sa'id. Asyhadu an la ilaha illallahul waliyyul hamid wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu afdhalur rusuli wa asyraful abid. Salatan wa salaman daimaini mutalazimaini ila yaumil wa'id, amma ba'du. Faqala azza wa jalla fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim, inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. Wa qala an-nabiyyu Muhammad al-kaisu man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Wa qala sayyiduna Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu anhu karramallahu wajhah, al-insan awwaluha nutfah wa akhiruha jifah. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu habibuhul karim, wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Langkung dipayun mangga urang sadaya manjatkeun puja kali puji ka Allah Rabbul Izzati. Shalawat miwah salam mugia dilimpahkeun ka junjunan alam Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad Ahibban izza al-mukarramun wal muhtaramun, para kiai, para sepuh, para pinasepuh,
para pimpinan pondok pesantren, para tokoh agama, bil khusus guru urang sanaos tos ngantunkeun ieu tempat kersana al mukarram anu ti pasanggrahan, guru urang anu ti Garut Kecamatan Kopo, oge guru urang anu ti Cisoka, qori anu ti Bogor, sareng para kiai ustad anu sanesna nu nampak halaladir urang daroakeun mugia aranjeunna senantiasa Allah berikan kesehatan lahir batin, dipalanjangkeun umur anu barokah. Aparatur pejabat pemerintah setempat, atasan bawahan sipil militer TNI Polri, bil khusus Bapak Babinsa, oge Bapak Binamas, anu kudu simkuring dipika hormat tur dimuliakeun, urang daroakeun para pejabat urang tinu handap dugi ka luhur sing karenging hidayah taufik ti Allah Subhanahu wa taala. Terutami pisan keluarga besar sahibul haul almarhum almaghfurlah Abah Kiai Haji Khatib bin Abah Haji Satra beserta istrina, putra putrina, mantu cucuna, nuku jisim kuring diberi hormat, kurang daroakeun putra putrana sing didamel dzurriatan thayyibah. Ieu pasantren muga-muga sing langgeng ila yaumil kiamah. Santri nu araraya sing barartah bahkan sing bertambah. Moga-moga guruna penerus almarhum sing langkung istiqomah diberi ilmu anu nafi muntafi. Tukang son kedekeun deui sona. Kulana rada salah. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Uni ieu urang ngahadiran haul guru urang manusia anu geus meunang gelar ti Allah anfa'uhum linnas. Sebaik-baikna manusia nu bisa ngamanfaatan ka manusia ialah almarhum anu dihaolan. Moga-moga almarhum di alam kuburna, di alam barzakhna aya dina ridha Allah Subhanahu wa taala, aya dina rahmatna Allah, sehingga urang sadaya nu hadir ka dieu moga-moga jaga sing diaku muridna, jaga babarengan di surgana Allah jeung Kangjeng Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Penting masalah haul para jamaah, penting haul teh nu mantap diayakeun haul hikmahna diantarana tujuan haul hiji silaturahmi. Kuasilana aya haul di imah guru urang alumni kararumpul panhiteu sabulan sakali ge. Tapi berkah aya haul alhamdulillah sehingga kuring ge ti Pandeglang jauh-jauh dengan hasil kuring ge can pernah belajar ka almarhum ngan kenal mah atos lantaran ketika kuring diondang ka dieu baheula pernah terus papanggih sering di muhajat maka kuring geus teu asa jiga. Alhamdulillah disambung ku ari ku putrana Al Ustad Ode ieu da sakirupana. Atunya kaset henteu goreng henteu. Aduh. Loba ka goreng lah. Aduh, cuek. Mantak datang ka imah kula jeung kasepuhan Abah Haji Mami. Wayahna bae cenah ieu kitu. Kang Haji ieu kula da kaul Abah. Jadi Kang Haji wayahna ieu mah kudu datang kudu hadir. Kula mah pasrah bebi. Atuh pasrah ieu mah ribuh kana bulan. Cekula insyaallah ieu haul kasabaraha jeung Ustaz Ode. Haul katilu almarhum masyaallah teu karasa. Haul katilu almarhum para hadirin. Geus tujuan haul teh anu kahiji silaturahmi.
diparentah ku agama, diparentah atuh silaturahmi teh lantaran sing sahajar maca Kangjeng Rasul hayang jembar rizki, hayang panjang umur, hayang sehat awak, hutang tegablek, duit loba, pemajikan demplon. Masya Allah, sing lobakeun rajin silaturahmi jeung papada, terutama jeung dulur para hadirin wal hadirat. Nah iyalah silaturahmi, makana didikan kolot baheula mah beda. Contoh Lebaran iya urang muncul para hadirin wal hadirat sarua melalui daging nu kabeuli mah masak daging, masak iya masak itu cek kolot teh ceng wayahna anteran ku sia ka ditu ka dulur sia di mana di Cisoka, terus anteran deui ka anu, anteran ka anu kitu baheula mah. Ternyata lamun diuji ku urang pan di Cisoka ge hendak lebaran sarua bae daging boga, kue aya dan lebaran ieu geuning siling anteran nilai dunia eueuhna naonna. Tapi kolot ngadidik kanu jadi anak ku tingkah laku, ku ahwal, ku pelajaran anu sangat kohara. Eta teh ngan teu kieu kolot ngomong sia kudu nyaho, eta teh dulur sia, eta teh mamang sia, eta teh adi bapa sia, itu teh anakna jeung sia misan, tah itu bibi sia, itu mamang sia, itu tuh uas sia, tuh tukang biakeun pakaya kolot teh itu. Kan gitu, ngan teu ngomong gitu doang eta kolot. Lamun diuji mah ku urang di Pandeglang sok aya bulan Sopar nyieun kupat. Perbawa kasan aya di dieu kitu. Heeh nyieun kupat cenah kiai eueuh tanggal kalapa di Cisoka mah gegemblong ge hade bae. Dak sedekah mah. Eueuh gegemblong buras. Eueuh buras orok-orok. Eueuh orok-orok tumpi. Dakil baliyat as-shadaqatu tadfa'ul bala. Sedekah teh nolak kana kabalayan. Kumaha eta kolot di Pandeglang nyieun kupat bawa kasan sapaneglang kupat sarangkas kupat saserang kupat lain omongkeun kupat di dieu nya nyieun leupet bala hadirin pan lamun diuji mah di dieu ngaleupet di ditu ngaleupet tapi kolot antara teh ka anu kuat aya 20 baskom mantak nu ribu bulan mulu di Pandeglang mah eta nganteuran anak lain nyeun berkat eta di mah kula mun bulan mulu kuat 78 baskom Jual beceng di mana? Ya anu cenah Haji. Oh, anak mang anunya. Heeh cenah Haji, masuk di satu salam dia baca emak. Ieu cenah muludan, ya Allah. Cek ulah ceng bae bas komna geus teuing bae. Atuh bener can muludan ieu. Kita di usian deui. Baru lebah dia ya. Ngedipuh eta kabalesan baskom. Horeng nilai baskom dunia letik, nilai kupat letik, tapi jerokna didikan agama kolot baheula bodoh kolot baheula tapi karena hukum make pala hadirin wal hadirat tujuan mah siap teh kudu kenal ulah ribut ieu teh dulur sia alhamdulillah alumni di dieu pada ranggih dulur-dulur di arah rondang dararatang pan ngobrol ari anak saha ari anak anu oh berarti ka dieu misan mindo tah ari ieu mah bapak kolot ieu mah ka dieu oh bari sauyut ti Nabi Adam dulur kayak hari gitu tuh wasilah silaturahmi buku kula bukan anak bujangan sarana sarta cina kula ge boga ieu cina anak awe sarti urang kawin coba aja dulu fotona dideleukeun cek sarta ka bapana ngan sartu ngaranna bah cina ari ieu saha ieu teh ngaranna Ode. Aduh, anak. Oh anak abah hotipnya. Abah kan dia pernah naon? Manehna ka abah teh misan 2 kali, berarti misan mindo. Tah ieu teh ieu jangan. Sia daek teu. Di ka dieu. Oh, ya tuh ceuk dideuleuh. Terus abang mah sakit makasih. Jangan bayar makasih kan emang ini. Ya Allah Rabbana Karim wasilah silaturahmi ngobrol terus dia anak anu alumni jeung alumni ngobrol mang coba ya kula masyaallah kumaha nya kumaha tuh terus santri mah aya ya terus tadi teh
datang tilu dubudug 5 eueuh kabeh kumaha jarananya budak teh terus ngobrol Masya Allah hari ente tahun pernah itu di dia tahu sakiati berarti ente keluar anda datang atuh ya Allah ente tadi ente tadi anu aya budak aya geus ana nitipkeun anak ka ente ieu nitip dohir batin bobe eta kudu diparaban sadara tah model gitu iya wasilah silaturahmi para hadirin moal bohong Pak Bu keterangan agama silaturahmi tutawilul umur wa tajlibur rizqa manjakeun umur anu barokah bahkan ngajebarkeun rezeki anu pohara ieu wasilah silaturahmi geus tujuan haul anu pertama silaturahmi jelema kuari geus teu daek silaturahmi padahal dulur sapeujit peda miskin api-api bae beda kadang hes gitu tapi lamun aya dengdengan jelema beungar we di aku baraya bebaraya iya jelema kuari maka cekan jeung Rasul munasabah moal meunang rahmat jalma anu tukang mutuskeun silaturahmi bahkan moal asup ka surga jalma anu tukang mutuskeun silaturahmi naon sababna sebab jalma mukmin jeung jalma mukmin jaga di poe kiamat siling syafaatan para hadirin wal hadirat maka penting silaturahmi nah iku hari masa puji geudeung saindung kolot geus teu pati kenal mantap sok aya batur teh nangareun halal bihalal keluarga si anu eta bagus ieu teh keluarga si anu ieu teh si anu Masya Allah tages eta na budaya silaturahmi budaya agama urang diperintah ku agama silaturahmi maka alhamdulillah kula ge jauh-jauh di Pandeglang bari jeung Tiris hujan datang ka dieu kulama lain diondang ku anakna lain ke keluargana kulama diondang ku almarhum cek kula sangaran abah dek abah hotib nya istihara be lah kula sabab kula lamun diondang ku kiai ku alim ketika haul kula sok ngalaksanakeun amanat guru cek guru lamun sia diondang ku hiji alim salat hadiahan heulang di pentingna atau memeh berangkatna sholat hadiah terus sholat hadiah hadorotan enggak sok berimpi gitu 3 kali kula sholat hadiah mimpi tina puluh ditanya orang ieu kerung bae main kawal kadua rada miang-miang tak ada seutik ati lu mah beruhai alhamdulillah tak ieu geus mudah-mudahan silaturahmi urang ditampi ku Allah Subhanahu wa taala. Para hadirin dan hadirat jaga dikumpulkan. Para hadirin jeung almarhum guru-guru urang anu sanesna di bawah bendera Rasulullah Muhammad sallallahu hiji ingetkeun tah tujuan haul teh ulah dianggap enteng hikmah haul. 2 atuh berkat nomor 30 tah ayat alhamdulillah atulah sok neangan saya baik jatah dihujat geus cai jangan surah berkat nomor 34 sagaga-gagana berkat punten nu ngeunah kadaharan eta lebah sungut doang apel lebah sungut sok anggur dangder beda-beda iya daging itu mah lauk asin iya mah apel iya mah jeruk iya mah melon itu mah anggur hanya batus tikoro blus asup kana beuteung kana beujit naon ngaranna beda-beda manusia kos gitu di alam dunia si mah pejabat si mah kiai syariat beda si mah orang kaya si orang miskin si itu mah sedang saya tamai mana tilu tingkat kahiji kotok kadua manehna ka tilu beurit hanya batas sakitu doang ketika maut dicabut nyawa ruh keluar tina jasad kabeh sarua rapa ngaranna bang atulah paket teuing tina kiai jadi mah camat bangke camat bupati bangke bupati presiden bangke presiden hatta ka kiai sampai nanti bangke kiai mana nu ngabedakeun jaga di poe kiamat amal masing-masing
kos gitu Pak Bu. Matak manusia ulah ngerasa gagah. Ilmu, harta, benda, jabatan titipan di Allah. Allah nyiptakan makhluk anu nganggur. Gini kurang tenyaho lantaran ilmu terbatas manusia. Matak ulah aku aing lah ahli ilmu. Siapa bodoh aing lah pinter. Masya Allah ilmu nuduka saya kurang satitik doang anu sampurna narima ilmu mah hanya junjunan alam kangjeng Nabi urang kangjeng Nabi Muhammad. Rasul disebut ahli perang, ya memang Rasul turun tukang perang, strategis perang sahabat diatur kening kangjeng Rasul. Rasul disebut pakar ekonomi, beliau ahli dagang. Apa yang tidak dikasih oleh Rasul? Ilmu kesehatan kabeh lu aya di alam dunia para hadirin itu asal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah ya mantap ulah akon-akon ahli ilmu terbatas. Orang Belanda hebat bisa nyen bom, bisa nyen tank baja, bisa nyen mobil, tebegugeun nyen comrok mah. Baheula pan ka dieu ka muncul teh pernah dijajah. Orang Belanda ngarobi udah muncul barulah korojol Belanda mah gitu ngomong ketal. What, kamu ini orang-orang republik? Iya Tuhan, kamu pemberontak tentara republik? Bukan Tuhan, kami rakyat jelata. Kamu pembohong? Tidak, bukan. Tidak Tuhan, tidak kebohong. Coba kamu ada senjata? Tidak ada Tuhan. Ini nyonglet, arit Tuhan. Untuk apa arit? Ya satuan, jangan nyacaran. Lagi ngapain kamu orang-orang berkumpul di sini? Apa yang mata-matain orang Holanda? Holanda menyebutnya, Belanda. Bukan Tuhan, ini lagi pada kumpul Tuhan. Ngopi. Sama apa dengan ngopi? Comrok Tuhan. What is the meaning comrok? Oncom di jero Tuhan. Apakah ini ngeunah? Enak Tuhan. Boleh saya ngasaan, silakan. Dibuka kemana, ngebul oncom aja panas kene. Kagetan Belanda, wah ini granat. Bisa nyen mobil mah tebeguk nyen comrok. Jauh dangder di Belanda. Ciri atuh ilmu teh atuh dibikin kabeh ku Allah ka manusia. Hebat ilmu bahasa Inggris, bahasa Arab kosong. Matematika gagah, ilmu sejarah nu kurang. Di kiai ge kos kitu. Kiai anu hebat ilmu alatna, ilmu tasawuf anu kurang. Hebat ilmu fikih, ilmu tafsir anu kurang. Hebat ilmu tafsir, hadis anu kurang. Hebat ilmu hadis, pan balagoh anu kurang. Hebat ilmu balagoh, ilmu sorof anu kurang. Hebat ilmu sorof, ilmu bayan anu kurang. Hebat ilmu bayan, ilmu khot anu kurang. Hebat ilmu khot, ilmu tulisan gagah, pan asbah wan nadhair anu kurang. Ternyata itu sempurna. Mata lebat dia kudu kalobakeun guru. Imam Malik radhiyallahu anhu guruna itu 700 sahabat 400 tabi'in. Hai mamang masa antara 3 tahun jadi kiai busuk gak pula mengenai masa antara 3 tahun maju kawin hari disebut ustaz kata gila. Woi, di mana dewek? Atuh dong memang. Pak Ustaz, anon. Berkat hayang berkat beuri me baskom. Besek waktu di aku punya anak. Ustaz geblek lamun di ending begitu. Ulah aku ahli ilmu. Kalah tadi. Terus. Hiji tujuan haul silaturahmi. Tujuan haul anu kadua para hadirin. Urang teh mengingat bakal maut. Kabeh makhluk Allah bakal maut. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Allah. Ya Ustaz ada ya sawara ya sebarang nama tadi keluarkan sekarang diri doang benar emang suara mahal sih
kullu nafsin tangan irung kan. Kullu nafsin mahal Muhammad ini. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Kudu belajar ngaji qiraat, kudu sadeta sa haji endang garaka suarana adina Ustaz Ode wajar lah turunan ieu dua nuju orenya koreng naik kalau sama caseh masing-masing di rumah bener sih. Dirasa. Tadi sanu ngaja eta. Adi cenah bah. Sakit itu cenah adi nak beuti ka kanan. Daek ngomong. Aya teh kunang itu teu daek. Ieu kan cenah aya guru lah jeung urang ngahormat. Astagfirullah. Ampun, mulai buka murid deui ya rada beda. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Sakabe anu bernyawa bakal ngalaman maut. Maut nama teu di pikiran tapi ba'dal maut. Anu di pikiran sebab perjalanan masih jauh. Para hadirin wal hadirat. Ketika jelema maut, khurujur ruh anil jasad. Dicopot ruhna ku Allah. Tina jasad dikubur dileg-leg ku caci tanah geus ngomong cek tanah hei budak munjul aing teh bae tudud aing teh imana caci dicok-cok sampai ke bol-bol di gitu ku mas ya gerak-gerak ini kuburan bapak kalau saya ngus parahin siapa heula lalawara hidup di alam dunia. Masya Allah hidup di dunia Allah di luhuran bumi Allah di hadapan langit Allah. Melak pare cek tanah sia di luhuran aing. Masya Allah melak jauh sia di luhuran tanah aing. Lelempangan sia make mobil mewah ke di luhuran aing cek bumi. Bahkan sia mes meu. Boga anak 17 ekor dikereuneuh deui. Ieu mah sia 4 tingkat itu di luhuran aing cek tanah. Kunaon sia teh ingat? Masya Allah pancen Gusti Allah annal arda yarithuha ibadiyas salihun Allah 52 kali lipatnya itu akhirnya korenya ceramah gitu mana ngomong naginya lagi itu dia mau ada Pak Haji mau borongan aduh aing borongan masuk murah nih Bapak cek ulang mau ngeteng main betahaya kayak nih orang beli ngeteng main annal arda yarithuha ibadiyas salihun Allah istilah kalau usah sarama yang isin kau deh lah nyata bisa gitu main bumi diwariskan ku Allah li ibadiyas salihun bikin hamba Allah nu daek amal soleh di alam dunia ari urang boga naon salat belang bentong aya daek salat urang kudu rumah saja maloba neraka lamun eueuh sapatrosul mun eueuh mahabbah ka ahli Allah eueuh mahabbah kana jadi guru hendak jalan pimanahan ke surga salat ibu-ibu usalli fardhu dhuhri meme salat baekeun pakaian menang 2 rakaat berbe hujan jawab ingat ke pakaian ingat ke salat Allah akan masyaallah ya Allah aing hujan masyaallah beus ieu baju aing tadi ondangan masyaallah aing gagal bener teh Bo
ingat tiap ibu ke memang sholat main ranginan menang sarapan tembur be hujan ingat sama mana ya tuh nah kumaha sholat para rugu atuh urang mah Masya Allah Allahu Akbar Allahu Akbar kabayang hutang kabeh inna sholati wa nusuki wa salimi wa kopi terus kadek-kadek ulah coba cengi Rodia ayo Rodia di dia ayo masih toh Ayah. teh anak ayah Ayah. si Mimin segala Ayah. si Ici Ayah. si ayah ge si Dewi ayah ada satu pak orang mati aku mah tuh sholat yang hasil heset bisa usuk ingat sama mana kudu rumah seorang mah rumah saja alma dorak sedangkan bumi diciptakan ku Allah bumi disediakan ku Allah bumi dipersiapkan oleh Allah li ibadiyas salihun Allah bikin hamba-hamba aing nusuk naik ngamal saleh berarti nutilok sholat bisa barang hakan hakikatna numpang kanu sok sholat nutilok ngaji bisa nyatu bisa barang akan boga duit hakikatna numpang kanu sok ngaji nutilok ibadah tapi loba duitna hakikatna numpang kanu sok ibadah lain cek Haji Jamaludin cek Quran percaya laku sia Quran annal arda yarithuha li ibadiyas salihun sampai amal soleh sabab manusia KBG rugi atuh orang Amerika rugi orang Pakistan rugi orang Singapura rugi orang Pandeglang rugi orang Tangerang rugi illalladzina amanu kecuali jalma nu da iman ka Allah Subhanahu wa taala moal rugi cek Allah hiji nu rugi jalma anu iman ka Gusti Allah iya rukun iman KBG nyawa sabaraha aya dina lamun ditanya seorang itu kalau tadi yakin anu loba poho rukun iman sabaraha genap hiji iman hadis yamin jadi iya rukun iman teh anu ganti teh apa ya nu nomor kagenep iman kana papasten kana kodok jeung kodar bagus jeung goreng datangna ti Gusti Allah kunaon jelema teu sadar lebah panen tani waduh panen alhamdulillah bagus parena kumaha ngomongna nuhun Gusti Gusti mah adil alhamdulillah pare abdi bagus Gusti nuhun Gusti lebah panen parena bagus lebah jorek woi kumaha panen eta panen sial dikamanakeun tarukun iman mereka genep ketika orang buka rezeki alhamdulillah nun Gusti ya Allah rezeki meruluk terus unggal poe ya Allah pangaruh rajin sholat duha ya Allah sholat duha teh apa ya minta rezeki sholat duha rezeki hayang kontan sholat mait kes harita kene Allah alam gede jeung leutik nama tuh seserian sana tukang molitir 3 kali ya Allah Gusti mohon abdi diberi rezeki ya Allah ketika dagang marugi ketika dagang narugi ya Allah mamarahan hei sia nekatur Allah hirup mun kudu diomong ku Allah nekatur aing sia pan sia eta diciptakeun ku aing hirupna di bumi aing diberi rezeki ku aing diberi sungut ku aing anu diresikeun ku aing anu dikalukeun yang tai ku aing cek Allah pan sia ngatur aing tugas sia mun tani ya tani kasar hanya syariat hasil panen bagus jeung urusan aing cek Allah ngatur Allah urang sia dagang hayang untung bae cek Allah ih pan aing ngatur sia mah tugasna dagang rugi jeung untung aing nu ngatur ketika orang dagang pasrah tawakal mangga Gusti dagang teh parenta Gusti makana kudu loba mikir coba atuh urang teh loba kadinya mikir ya Allah sebab jalma nu bakal bagja jalma anu mani'tamada jalma nu tetagenan
gitu ka Gusti Allah Subhanahu wa taala, wa fawwada kulla amrihi ilaih, masrahkan seluruh perkara ka Gusti Allah. Gusti abdi madagang tadi piwarang kuaga ku Gusti. Coba orang teh berpikir kos gitu, untung jeung rugi kahayang mah abdi untung, adapun abdi antara untung dan rugi hak Gusti eta mah, ngan kahayang mah untung abdi teh Gusti. Gitu. Ya Allah sok aringet ka dinya najis, lebah geus hutang numpuk beda kara. Teangkeun kudu leunang dia kumaha, kula hutang loba masyaallah. Ayo guys, mending berangkat ka Imam Kiai. Datang kayu. Assalamualaikum, mari balinti. Waalaikumsalam. Mangga cek santri ini tarik anu di mana? Bojong kenyang. Ada tarik aya cenah Pak Kiai na aya. Kinu jadi lepat paling ge antosan setengah jam keluar. Gitu pan. Kiai deulekeun da Kiai. Kita jelema teh jero imahna. Maksudna Kiai mah rapi. Sebab ku cek kula mun aya saya mah ceng ulah bakal ada di temonan terkecuali urangna kaparegok. Nah sebabna bere cai, bere kopi, bere barang dahar. Sebab geus aya urang mah eta sok isinin barang akan kecuali jelema teu boga beureuh. Eta urang santri mah. Iya santri, para santri ya, santri euy. Ustaz euy. Kalau geus saya bae geus lagi ustaz ya. Eta kudu paham. Nu datang ka urang eta jelema macam-macam. Dengekeun nu datang ka urang eta ka ustaz ka santri ka kiai. Jelema eta nu datang ka urang macam-macam. Aya anu paham, aya anu kurang paham, aya nu sama-sama kuali teu paham. Eta kudu dihadapi ku santri mah. Jol nu paham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ai Udin. Ai ngaran Udin dia ya. Waduh ngaran pasaran. Beneran deh. Eta kula keur monok dicadengin ngaran Udin 13. Udin jendol, Udin sengkleh, Udin hideng, Udin black, Udin halis, Udin kidal, Udin listrik, Udin emper, Udin pengkung, Udin nong-nong, Udin kacamata, Udin nomor 13 bukan nama dia dulu lagi. Udin mana ya? Udin peang. Udin jendol. Eta ngaran Udin eta ngaran pasaran atau iya pan kieu Sarudin Udin, Saipudin Udin, Jahrudin Udin. Hai geura Jamaludin. Moal aing teh aya. Aing teh aya Jamaludin bae mah moal. Hai geura nyebut ka Imam Udin, kenapa dicabok kok aing mana? Aing geura Jamaludin bae mah. Moal. Hai geura ode siaran ada. Makanya gitu ya yang Ustaz Cecep, kayak dulu lah. Moal nyilek aing nage. Haji Udin, dadah. Aing mah Jamaludin dusun. Ai ceguruna Udin. Mohon cenah heh heubeul amat ceng. Masyaallah pungumuhun bah punten abdi ban mata kebeut abdi teh ieu tani batak ku dipanen bah alhamdulillah. Hayang kadahar ku abah. Mawa beas 2 karung. Alhamdulillah. Ieu ge mawa endog bebek segala bah. Mawa sawetar 10 kilo. Oh ceng. Cek kiai kajerak istri teh budak santri kira kok ditoli ke kiai na Pak. 2 karung Pak. Berarti beton langsung udah kan dia apa sono ya 2 karung Pak. Lagi mau aceng ngono deh bukan anak di Jakarta Pak cenah mau susu 10 black. Eta kopi 2 kilo biskuit 3 kaleng. Eta ge cenah gula mah nyanak cenah 10 kilo Pak jadi biji mah abang pas bapak gawean bapak santri nu daramal. Nu garawe alhamdulillah cenah Pak ya masyaallah ceng. Lah juga ceng ngono deui cu galek cenah mah ieu. Cu tanduk masyaallah. Kawan deh Pak usun kadu. Oh. Abang mau di dia teh aya cenah teh age kadu Rahman tuh. Ya. Masya Allah. Hanya gara ngobrol jeung kiai. Bluk be rokona 2 pak. Ai aceng loba amat. Bapak abis itu kan milik. Masya Allah. Ya Allah lah aceng menyampaikan hobi apa. Ada. Masya Allah. Apa Imam? Ya Allah. Ya Allah puana tak eta jelema ngarti. Begitu dia balik terus ngobrol satu rame diberi cai eta kiai jadi kot kepal macam mana cai. Ini baca nanyonkeun ieu Pak. Engke ala kalau batur molen cenah ceng. Wah. 2 karung Pak.
Nyedot 10 kilo nang bebek. Samsu 2 slot. Oh, di Samsu 2 slot. Langsung dia itu. 10 menit main leuwih aja mainan. Ya ceng cai inumkeunnya. Insyaallah ceng seger. Seger insyaallah lagi hujan pada seger. Mun apa doakeun bae apa? Teh tujuan naon teh dalam silaturahmi eta nu paham. Kudu dihadapi. Terima. Aya nu teu paham. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sae Udi Agus. Pungun bae ku sebelah amat ku apa cenah jadila cenah silaturahmi bae ka apa? Oh, ngopi dan cek buku tahan Pak ya hayang gitu. Bangsa cek ya. Ya cek cenah rokokan. Kebenaran Pak buka beli teu rokok. Ngobrol di jam 8 sampai jam 12. Atau kiai beak rokok 7 bungkus. Yang mana nak? Ya Allah, kiai ikut keganggu ngaji. Cek kenapa mah yang darah bukan kok sakit apa nih ulah cenah geus teu berjamaah. Cek kiai juri gitu biaya. Tak perlu dihadapi ku urang nu kitu ge. Teu ngarti jelema hadapi. Da tak gerak Allah lempang ka imah urang. Salis mah ke terminal. Ayo terminal mobil puso asup, mobil angkot asup goreng angkot. Udah nek sabelah lagi asup. Terminal. Odong-odong buka asup gitu asup hadapi. Eta nu teu ngarti. Barang balik teh paham pura bae ambil bensin, kita motor teh bensin. Aduh, aing ngilu nyatu rokok kiai beak. Masya Allah. Bro, aing untung cenah teh si Udin mau rokok aing cenah. Dua apa? Orang iya juri mau beakeun. Disediakeun ku Allahnya cenah meren aya mau beakeun aya. Ya Allah, eta udah hadapi. Aya jelema teu pati ngarti. Aya, assalamualaikum. Wassalam. Ai Junet. Ceng cager, alhamdulillah Pak. Kebel amat. Bukumun Pak cenah ieu. Lah, tadi kita mau nanaon. Atuh ceng nu silaturahmi ieu Pak cenah aya rokok. Setengah sewang we jeung gula. 10 mau dibagi 2 genep patang sewang. Ya Allah, kepel ngobrol. Atuh rokoknya dicopot aja kemana? Beneran mah bebek. Ya Allah, Rabbana Karim. Gitu. Eta nu teu pati ngarti. Ngamplok mana lumayan. Berapa ya masa ongkos bae. Dari 20.000 lumayan ya. Enggak kayak macam kumaha. Eta resiko udah. Kudu dihadapi. Gitu para hadirin wal hadirat. Kumargi sakitu Bapak Ibu jamaah sadaya da urang teh ieu di alam dunia keur dicoba. Saha nu nyobana nu bogana saha Allah. Jalma nu rugi hiji iman ka Gusti Allah. Ketika urang iman nu gati mah sangkeunana teh rukun iman nu berkajenep. Qadar jeung qadar hese meladri juger anu tabrakan. Cek bapana masya Allah cek aing dia tadi ulah lempang. Ya Allah ya Rabbi pantengan denge si kakolot kos kieu tah. Ada yang bodoh itu sekali hari goblok teh bapak. Hei, aku kadang tadi cara gimana? Aku geus kuduna tabrakan. Nah, penting tadinya dipegang sabar mangsa. Nyaho aing sabar. Kalau malikan. Iya terima. Kos kitu malah hese nerapkeun untuk nomor rukun iman nomor kalimat. Jati podo jeung kodar. Bener. Bener teh? Hah. Malah tadi. Terus setengah jam nah kalau tadi sampai jam 3 kita takut gratis ya. Ini tengah dapat ngerti lah cing sanu nyoba anak urang Gusti Allah anu rugi manusia nu kadua da urang keur dicoba wa amilus shalihat daek ngamal anu soleh ulah ngaleutikeun kana ibadah boa mah surga Allah rahmat Allah diteundeuna di eta
Belum tentu sholat bapak diterima, belum tentu sedekah orang diterima. Bawa mau orang hadir ka dieu gek diuk ngiring tahlil tadi jeung guru urang. Abah anu dipasang rahan, amang anu dipasang rahan, ngiring gek tahlil di dieu. Masya Allah, silaturahmi buah-buah mah eta nu nyieun urang teh dihampura dosa. Betul apa tidak? Ulah sakala leutik ka mana? Kana jalan fisurullah Allah. Imam Ghazali Hujjatul Islam, tokoh sufi sedunia, wali nu ngarang kitab Ihya Ulumuddin, nu ngarang seperti kitabna Imam Ghazali, ngan Imam Ghazali sakolong dunia. Tapi kumaha? Begitu maot Imam Ghazali, ditanya ku muridna, kaimpikeun tah. Mama mun cek urang teh mah, mama kuari kumaha di alam barzakh? Alhamdulillah Sep, mama mah kuari senang aya dina rahmat Allah, aya dina nikmat kubur. Masya Allah, eta mama menang rahmat Allah. Apakah mama ngarang kitab Ihya? Lain kasep. Apakah mama teh menang rahmat Allah gara-gara mama torekat mama anu pohara? Lain. Apakah tahajud mama tiap penting 1000 rakaat? Sebab Imam Ghazali tarap tahajudna sapenting 1000 rakaat. Anu banget tuh kalimat berikut kiai na berikut aing saja lah pokok ieu mah deui. Imam Ghazali masa penting 1000 rakaat. Ya Allah, Rabbana Karim. Apakah mama teh ku puasa mama ka surgana Allah, menang rahmatna Allah? Lain kasep. Apakah ku sedekah mama sanes bageus? Aju naon tuh mama? Mama keur waktu ngarang kitab aya laleur. Laleur teh nginum ka mangsi mama, diantepkeun ku mama. Laleur ka nginum Imam Ghazali keur ngarang kitab. Mere kesempatan ka makhluk Allah sagede laleur. Ternyata rahmat Allah diteudeun ku Gusti Allah dina mangsi Imam Ghazali gara-gara ngantepkeun laleur nginum kana mangsi Imam Ghazali. Tah mama meunang rahmat di dinya. Sagede Imam Ghazali. Hartina urang ulah sok ngaleutik ibadah. Allah cenah ieu sunah ye. Lamun jelema geus ngentengkeun ibadah nu lati, ngenteng-ngenteng ibadah sunnah, engke ka dituna daek ngenteng-ngenteng nu wajib, daek ninggalkeun wajib. Ulah. Nah begitu ieu, ya Allah. Ulah dengan enteng. Ieu pohara. Allah tadi aya deui jablay. Jablay. Ya Allah, eta jablay. Pan jablay. Heuh jablay teh atuh pan kalakuanna nya. Nah, dagang afem begitu. Jeung dagang S2. Naon S2? Susu. Eta jablay teh Masya Allah kalah hati madirat. Rabbana Karim begitu eta jablay teh Masya Allah nek mandi kahandap, begitu nek mandi kahandap langsung main membuka pakaian, dibuka kotangna boy. Dibuka cangcau. Bro. Aya anjing lek-lek. Haus. Hayang minum. Lolo ka jablay. Ngelel ta anjing. Jablay mah hayang ieu. Ya Allah, pala deui. Eta anjing teh lek-lek hayang minum. Jablay dina hatena karunya sagede jablay karunya ka anjing. Padahal anjing najis mugolago dienas ku Allah dina Al-Qur'an. Pala deui. Kumaha eta? Cek jablay karena peka pikiranana. Aya sifat peka. Ya Allah, eta jablay. Akhirnya eta jablay turun kasusukan, nyokot cai make BH-na. Ngongkok BH mah 2 mangkok lah. Ieu dua ieu. 2 mosol api gitu. Diinumkeun kusaha? Kujab taan eta anjing terus diinuman ku jablay seger deui hirup deui. Para hadirin wal hadirat. Masya Allah. Para jamaah sadaya. Gancang carita jablay beres mandi. Gancang carita anjing lumpat. Gancang carita jablay modal. Paeh jablay. Kula jablay. Begitu ditanya ke malaikat, "Marabbuka?" Teu bisa jawab. Nek digebuk ku malaikat, pabresak teh halangan. Atuh, kita nak bawa gitu ah. Kata aing mah yang ngomong.
pakupis malaikat nagisan BH. Ai cek malaikat tanawanan sia naonan dibelit siapa ini malaikat dibelit ku utang. Ai sia kumaha tadi baheula saksikan malaikat anjing tuh makhluk Allah ndek pae gara-gara jablay mere inum ka anjing mere nginum ka anjing ku ieu utang. Masya Allah anjing hidup deui irhamu man fis sama irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Sagede sedekah kos kitu ka anjing. Ya Allah wadi hampura ku rahmatna Allah. Atuh komo kanu jadi guru mere jauh mere tanaga sumbangan anu apalagi kepada orang soleh ka anjing sagede najis moga lago aya rahmatna Allah subhanahu wa ta'ala. Piraku ka guru piraku ka hiji alim ka orang soleh yakin bakal nyafaatan kauna tasfa'u yaumal qiyamah salatun 3 golongan yang akan diberikan syafaat. Yang pertama al-anbiya hiji para nabi, yang kedua wal ulama para ulama guru-guru urang bakal nyafaatan. Eta kiai pada masuk ke surga mundur maju malaikat heuy ka mana kiai neuat aing neuat teu mundur ka surga ngan kula cenah diculak cileuk neangan santri kula heulan neangan tatana kula heula cek Allah isfa man arafta tuh kiai sapaatan jelema anu anjeun kenal tuh diteuleuk ku kiai si anu tuh si eta teh saya dasrip saya dimuncul di mana gitu dimuncul pak di bata tangga dia bata tangga itu ngaji lah mangariung geus ka main datang kok baca ngampura lah ku maling bah waduh masya Allah di dulu eta ku kiai teh beusian ieu kuari ruh almarhum hadir. Sabab ruh mah pala hadirin lamun ruh orang soleh ar-ruh annar-ruh kismani ruhun mu'adzabah wa ruhun mun'amah. Satu ruh yang disiksa oleh Allah, yang kedua ruh yang diberikan kenikmatan. Ketika ruh anu diberikan kenikmatan ke Allah jalan-jalan ya Allah ketika haulna datang masya Allah ya Allah hadirin itu urang ya Allah cek abah ya deuleu tetangga aing santri aing kuat geus 3 poe di mah aing lantuan haul ieu nyatu sagala bawa ya Allah ya Rabbi ya Allah dan tetangga aing masya Allah ngiriman tahlil ngiriman guru tadi jeung guru urang ya Allah bener tetangga aing ya Allah bari babeusan aya tungkul bae kue biak opat aya nu kakanan kacang beta tadi aki-aki geus ompong tapi kakanan kacang mereka tuh main memakai cai lak doang pel jadi gaya tebegu ya Allah dan tetangga aya nu ngabulak pe ngarok albat nalpot motor masya Allah dan tetangga aing ya Allah pemuda gede babaseuhan ngilu hadir ya Allah Gusti Agung masya Allah ngilu tah ya Allah dideleukeun guruna tanteun si asi besi masya Allah ketika Gusti Allah sapatan jelema anu anjeun kenal geus muga-muga urang mantak pemuda kaset bager bujur raung mantak ka kiai mah minimal kenal Pak Haji doakeun kaminya sanajan diblokir kami yang bener begitu cek insya Allah ayat doa kiai sasalaman kau macam ayat Allah ira ge bakal menang hidayah taufik ya Allah lah sembarangan eta kau mah beri jam ya kiai berkah mata kayak ketika haul mamang ketika ngaleng haul kiai anu komo kiai alama kecaringin kecelongok haul Syamsul Qadir haul Abu Ya Dimyatina haul Abu Ya Uci haul Abu Ya Cadasari Abu Dimyati
Haul mama kadu kawang mama saja, haul abu ya ci santri. Masya Allah. Numpang ketika jelema gek diu. Ngilu tahlil. Nyampe ke itu maca kudu. Masya Allah. Wa min a'dhami ma yuhda ilal mauta barakatan wa aktsarihi naf'an qiraatul Qur'an wa ihda'u thawabihi ilaihim. Setengahna tina perkara anu agung anu dihadiahkeun ka jalma nu geus maot, berkahna loba, manfaatna loba ka mayit. Qiraatul Qur'an, macana Al-Qur'an gitu. Bahkan cak Imam Syafi'i, wa in khutimu lamun ditamatkeun atuh kana hasanan. Lamun ditamatkeun Quran hawalan guru kana hasanan. Hawalan jalma sahabat ilmu bapak urang kana hasanan, itu yang lebih cakep. Masya Allah. Mantak sok aya diurang ngajikeun teh nya. Seminggu di kuburan kudu naik. Mantak lepas dia mamang ke rumah abah ka kiai abah ka santri. Indung bapak maot teh jeung urang teh bisa maca Quran, panggil ustad. Assalamualaikum ustad. Kieu pangaturkeun bae pasrah kami bala rodo atuh coba jadi bodoh ieu sia mah. Mama tadi kami atuh coba ustad. Mantak bae ngatur atuh nya atuh papasea deui wae. Maju kumaya. Aya tadi mah atur wae tah. Biasana kaprana kumaha kaprana. Ieu duitna sabaraha? 50 juta. Oh, akhirnya pakaian loba. Akhirnya 100 juta kan baca ustad. Ayo makarunnya ke bapak sia. Tapi cek ustad mantep ya. Salawat seberatan gocap. Salat tadi ya kiai 300.000. Kita jeung kiai sepuh. Lamun ustad 150. Sama ustad setengah kiai gitu. Ada jelema cek nu ngabagikeun aya cirina ustad jeung kiai gede nu mana? Lamun ustad soal pada leutik, lamun kiai gede soal pada gede. Aduh dapat kuring di sopan. Masya Allah tuh mau jadi dandanan. Geblek gitu. Nipu batur tolong. Sia lain ikhlas salat keunana kita makan amplop. Eta buktina sia buat dandan sa tak kebak. Masya Allah. Tah serahkan. Iya itu natuna. Ngajikeun kami hayang saminggu. Berduit teh saminggu urusana. Mun saminggu 1,5 juta. Tah itu kamari mah 2 tahun kamari mah 1 juta kena tuh naik kali mah panurut. Eta pan Covid. Bensin geus naik. Bensin naik. Jadi kami mah tanya otak atuh dia cuma boga sepeda doang. Beli bensin kayak nolok. Masya Allah. Ternyata tiasa tengahna perkara cek Habib Abdullah Al-Haddad Kutubul Ibad wal Bilad Al Habib Abdullah Al-Haddad. Masya Allah. Wa min a'dhami ma yuhda ilal mauta barakatan wa aktsari naf'an qiraatul Qur'an wa ihda'u thawabihi ilaihim. Ganjaranna dibikeun ka eta mayit. Geus lamun urang teu bisa nitah batur. Temangga tujuan 12-an. Berarti lamun 12-an sapoe 1,5 juta kali 12. Sakituan beta mah. Ih mah cenah ngajikeun 300.000 di kuburan. Makanya ngaji di kuburan. Tiap peuting menas panjang mulia tolak aing. Atau barang di dulu ditekna warung teko menang pegoh deui. Lah lu hae eta ngaji sajam tiris tolol. Cangkel dusun sia. Ajarna mah. Panjenengan kiai kudu karena Allah. Ngaji ngomong jeung batu karena Allah. Macam sia. Mun tahlil kakara karena Allah. Ngaji sejam lain deui. Mana dina Fathul Muin aya dicaritakeun mata kudu ngaji. Ulah sok nyanya mana. Nya tengah sok nyanya mana bu bodoh. Ayo mana mah kudu kucek. Mah kiai bae. Hei. Nya. Tahlil mah mangga.
Lain deui ngajikeun mah. Ajikan Bapak kula 40 poe. Mangga pada duit. Waduh, seorang mah 1 juta. Aya seorang mah 5 juta gitu kok, 40 poe sama. Maaf, salah ngomong kula. Mau 1 juta mah minimal seminggu, minimal 1 juta, minim 1 juta. Emang tegati. Eta ilmu tajwid, ya Allah. Eta ngaji Quran baheulana has. Buat. Pajar. Emang ngaji Quran mah balik. Woi, nyebut dha lain deui, nyebut o lain deui, nyebut ain lain deui, nyebut hamzah lain deui. Eta baheula nyebut shad lain deui. Ya Allah, Rabbana Karim. Hese pangebut guru ting saleban baheula manggalalak ahli qiraat mah. Salah jukra, tilak unduh. Bebeja ceurik indung bapana. Kunaon sia? Digebuk ustaz. Ai kitu kumaha tadina? Nyebut satedekeun mancar, nyebut anu teu bisa. Keras aku sia, mata hirup bodoh mah susah. Baheula mah kitu. Anak jadi. Deuleu kuari. Disentak ruang ustaz. Jukrot, mejana lain jelemana. Kuat diadukeun. Kolot goblok. Ai beguk mah ku sia didik anak. Baheula nyerahkeun aku mah. Kumaha kiai bae nek dibeureum nek dihidang. Asal dibulau wae. Ai diketak saeutik kitu laju pun laju bae diadukeun. Ya Allah, Rabbana Karim. Iya jelema ku ari kana itu. Nauzubillahi min dzalik. Baheula kula pernah diciwit usah ku guru sampai ieu kula beureum ping-ping. Cari kula ka imah. Cek umi kunaon? Cari. Atuh ieu mi nalar tabarok teu bisa batu barisak. Cek umi ge. Tamatak ceng hirup jelema bodoh karasa ku sia meuli pamanan teu baheula. Emang babah maca Quran. Pangaon kebokot oleh koser. Cek guruna oin. Ain kurang jero acek mah ain mah deui oin. Ain jerokeun oe. Jerok teuing. Wah kabawa oe rasana. Pajara teh ganti. Saroy yarok sayor rayo. Masya Allah. Ayo wa amil salih. Almarhum kurang kumpul di dia. Hujan badai. Lain kepada ibu balai. Nomor 3 utama. Amalia almarhum. Ya Allah. Urang betah di dia. Baik datang ka dieu saha ngundang. Lamun lain di kuat kuruh mah. Amalna. Amalus saleh ya amalus saleh. Orang saleh bakal dibalas ku amal salehna. Ya mabar. Laju kumaha kami kiai teu geus kieu. Kolot mah geus kieu dengekeun. Jeung bakal maot. Hiji kudu lobasieun ka Allah. Minimal urang mun daek berjamaah can bisa ulah sampai ninggalkeun sholat ngaji saminggu sakali ulah tinggal ngeunanggek bade yuk bapak mah geus teu mikiran naon. Ngarti nuhun teu ngarti molor. Atuh nanda itu ngaji. Boga rokok, ngarokok. Teu boga menta ka batur. Batur eueuh kok kiai nu dicopot. Lah puyeng kiai. Kumaha teh kiai? Hewa henteu enak bae saeutik. Dengekeun pemuda, dengekeun bapak, dengekeun urang monjol. Ulah dianggap enteng, ngaji sejam di majelis taklim. Cek ieu keterangan leuwih gede. Tibatan tahajud sepenting 100 rakaat. Aya nu mampu urang di nu tahajud 100 rakaat. Ieu ge can mampu, aya can becut can pernah deui. Aku kok ame ditanya kali. Oh, jauh. Iki mun enggak banget kieu mah. Coba. Untung tak? Untungnya mau ngaji sarman. Itu ngaji mata untung tenang. Bahkan cek hiji keterangan diuk jelema di majelis taklim sajam. Bari jeung teu ngarti leuwih utama tibatan jelema tahajud sepenting 1000 rakaat anu diterima ku Allah. Teu cukup amin kudu ngaji. Bener tante ya. Mantak santri mah teu kudu tahajud jangan ngaji we ieu. Eta keterangan eta mah. Ih, ngaji sejam. Gek bade upah ya Allah. Sarua jeung tahajud sapenting 1000 rakaat anu diterima. Ibu ngaos gek calik
Ustaz datang, masya Allah, dangukeun ku urang, ulah ngobrol HP paehan, ulah sok dibiasakan ngaji ngome HP, ulah sok dibiasakan ke ngobrol jeung salaki ngome HP, dusun begitu. Salaki ke ngobrol jeung pamajikan, ulah sok biasakan ngome HP, salaki dusun tadi, dihormat hayang ngahormat teu beuki. Nah, jadi cocok terus kiai akan kamu pasien. Tolong, asal dipanggil. Kakak silaturahmi ke Mak Kiai, payahan HP-na. Nyorang pula. Namun kayak Kiai sepuh. Ya Allah, gua mau dipayahan kan. Begitu cek gua payahan gua enak aja. Ayo barang kamu sore. Ayo kalau tiririk anu nelpon kata jelema. Labuna es lilin. Tak kami untuk musrodong sesuria. Es lilin mah cecek kalapa mun eta. Ya Allah, Gusti nu agung la ilaha illa anta. Kata Kiai merengki bener. Akhir zaman jepnya. Atuh payak teh dina takula-kula cari kanan. Iya deh Kiai nabi dua aja. Oh, itu baik menhak teh Kiai. Ada itu. Ya Allah. Nah iya bu ya. Heuy. Nya. Mata ngaji wayana saminggu sakali. Nya. Boleh ulah kongko, dengekeun Kiai. Kitu nya. Ieu mah ngobrol bae, balik ngaji di jalan kalau ngomongkeun Kiai ina. Pan goblok eta tolol bina-bina. Sia dipagahan kongko balik ngaji Kiai diomongkeun. Ayo kabari nya sia cenah itu. Anu cenah ana. Ih, kabar masih kata Kiai pas, jangan majikan lah. Akhirnya majikan akhirnya mau itu hati. Majikan Kiai menegak, wah ini jaya Kiai duit nolak dan menegak anak kenapa? Goblok, saya merente, tolol, ngomongkan apa? Jadi mana manfaat tuh dia ngomongkan baik? Musuh-mus. Tapi mana lakinya, udah mah Pak mengaji tadi, tidak ngobrolnya bener. Kalau tem beda hes pak ya kan ya. Ibu mah butuh ngobrol baik, enggak ngobrol baik. Emang nanti awewe bapak saya mah gitu iya. Cek ilmu kesehatan, awewe butuh ngomong sampai sepenting 20.000 kata. Lain cek ilmu kedokteran, bunda laki 6.000 kata. Sacerewet-cerewet dan salaki mohon maaf kebikang. Itu mata saya tama eureunna teh ya atau HS doang. Kadang bunda ngacacang saja bunda. Ya Allah ngacakra. Komo temen aya barang cetak deuli henek keneh bae. Tuh udah seria. Cirina bikang amplekan mun ngobrol beuki ngomong kudu 20.000 kata. Kudu 20.000 kata keluar deuleu dina nawar. Encan gepeng pada encan eureun nawar. Dia lelaki mah. Teh lelaki teh pada duit tidak dikotok sakereutna 20.000 Pak bungkus 5 kurang 2an yang pemajikan anak 3 5 hayang dah di kotok beres jajal nikah teh pada duit sakereutna di kotok 20.000 wah meni mahal 20.000 tilu meureun nih cek padagangna aduh teh benu jualan kurang gitu cek mata kayak balik tuh yang kata balanya jadi nikah sayu bisa kayak geledek macam keluar kita mati pasar terus saya 2 ledek menolak ke kalah beret duit 2 karung rengsek awal muanya saya kuliah tamat nu tidak dibeli balik tidak aneh ya ayo laki ke pasar mangga mana ke pasar mulai nanggung mulai biasa yang lokasi atau enggak mulai biasa yang lauk balik lagi bener sebab ada mana tuh orang mau beli pasar duit itu gablok deh nya tidak bahasa beruntungan politik nawaran dulu bandeng kalau dulu bandeng batu dibeli mah itu ini banget tuh para dia ya tapi bikin mantap eta awewe keterangan perempuan itu sumun kotilun racun yang mematikan sudah racun dia
Ingat orang teh awas, orang ngenteng-ngenteng ka racun. Ieu urang kabeh butuh kana racun. Pare di Korea, ari beurit batu di racun moal pae. Di beurit kakana kokolor ngamuk balik gede betul. Jadi racun ku setan atuh ngamuk. Bisa jam setengah ngomong. Cuma dewek semacam-macam. Hipnotis aing. Kula masa ting bisa jam setengah ngomong. Tadi jam 9 lewat 20 menit. Tadi jam 11 kurang seperempat. Hari manehna benang nawar jika pulang. Hari pulang benang nawar aja. Jelas kayak malah setor pamali bangsa. Ada dalil lagi berbanding. Ya, hei. Namu arugi berarti jalma anu tukang amal sok. Ulah ngaleuleutik ka amal ibadah. Wayahna salat ulah tinggalin tiap waktu. Mun bisa berjamaah, mun can bisa ulah sambil ninggalkeun salat. Insya ngaji saminggu. Maca salawat wayahna. Tos salat 11 deh. Ulah loba-loba 11 Pak. Ciri urang inget ka Kangjeng Rasul. 11 bae. Sebulan mah babari. Coba jajal tiap waktu 1 tahun, 2 tahun, 4 tahun. Hese. Nuga ya istiqomah. Mantap wali kita milih. Hai wali, cek Allah. Sia milih. Hayang jadi jalma istiqomah apa yang langsung menjadi wali? Eta wali kami milih istiqomah. Sebab setiap orang istiqomah pasti bakal jadi wali. Tapi mohon maaf, wali belum tentu kadang-kadang turun makom wali. Lu kuati istiqomah. Coba eta orang istiqomah kudu ruang nyatu. Mudah maaf. Coba orang dia mah. Mama, ayo nu kieu. Bapak kunaon ieu bapak dirisan. Aya kitu teu tahajud keur peuting bae. Aya nu kitu orang dia. Oh, potongan banget tuh kieu mah. Nama-nama duit. Sepan racun. Terus. Wa amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nu katilu jalma nu rugi, jalma nu sok daek sieun wasiatan dina sabar ibadah ka Gusti Allah, dina ngalaksanakeun sabaran ibadah ka Gusti Allah. Tadi teh dibaca ayatnya. Bukhari tadi ajinna. Ya Allah, kayak jinang tadi macam. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu. Allah. Bis-sabri was-salah. Allah. Double dimain. Double kosong. Wa innaha lakabiratun illa 'alal khashiyin. Berat khusus salat teh, Pak. Berat melaksanakan salat teh. Bener teh. Aya belajar kulantaran urang makhluk. Urang kita ibadah. Coba buat cara kanan awak. Wah. Balik dia. Tambah sia, kudu mikir, kudu doang. Banyak Pak. Sia dalam dunia bakal pae. Nu ngabela atuh. Mending anak pun bisa maca Quran, bisa ngaji, ingat ka kolot. Paladri. Doa almarhum, santrina boga, ngamalkeun deui, ngalir ka anjeunna, ngalir deui, amal deui, ngalir deui. Tadi tahu, hayu dikiriman. Masyaallah. Kali itu melulu. Coba urang, anak tegabler. Teu bisa ilmu agama. Ya Allah, pakaian teu boga. Ustaz mau datang ke donan. Kadang-kadang Ustaz pala pilih deh, Ustaznya Ustaz pala pilih. Miskin banget akurkeun bae. Ieu malah berbongkar. Illallah. Lu mau jalan Pak Sarimi, Sarimi. Bertahil. Ngadoan lagi Pak monyong-monyong. Allahumma shalli ala sayyidina salatan tujina biha min jami'il ahwali wal afat. Faqdi lana biha jami'al hajat. Patut stres. Mereka nu beunghar mah. Kenapa nu miskin? Ya Allah, tahlil ayat 12-an. Kumaha cabut. Kinaon Fatihah. Fatihah. Ahad.
Amin amin amin. Allah hajat Mamat hajat Mamat hajat Mamat hajat hajat naon teh si Mamat. Terus siling wasiatan nama Robi mantap lamun di wasiatan siling pagahan siling asa siling as kiai keur ngaji ulah boga rasa anu kasinggung da tah mah keur ngalaksanakeun ngajalankeun keur ngabejakeun hukum makos kareta ketika aya embe nyabrang salah kareta salah embe salah saduana embe teh nyakola kan kareta teh bisa ngerem deui itu kenceng mah salah embe saya tadi gitu ketika orang katabrak hukum lain salah kiai nerangkan hukum tapi salah orang kudu rumas ada orang alhamdulillah alhamdulillah mangga rumah sama so pengertian kali itu kiai capek ke oke eureun bae lah nah berarti gitu nah terakhir enggak terakhir itu bisa ditawar momen tujuan haul birrul walidain bakti kan jadi kok murid bakti ka guru laulal murabbi ma arabtu rabbi andai kata guru mau kenal ka Gusti Allah betul apa tidak urang nyaho ngurukeun wudu ti saha ti guru urang nyaho halal haram ti saha ti guru tah ieu penting paladrin ka guru mahabbah insyaallah ketika jelema mahabbah daek berkorban untuk guru geus aya guru nu teu aya ya Allah bakal timbul barokah ka urang nu boga ilmu nu bakal barokah nu usahana bakal barokah sebab urang boga imah barokah guru boga ilmu barokah guru boga santri barokah guru boga mobil barokah guru laulal murabbi ma araftu rabbi andai kata tanpa guru moal kenal ka Gusti Allah laras gitu ieu anak kan jadi kolot lebadi wa bil walidaini ihsana ya Allah sahabat Rasul pernah bertanya ke Rasulullah punten Rasul ayeuna sahabat abdi mah romasa jelema miskin Rasul atuh kunaon atuh teh abdi mah masyaallah bae Rasul ibu abdi geus maot abdi geus maot tiasa teh abdi jeung amal soleh bikin anjeunna tiasa teh Rasul akhirnya teh sahabat nyieun sumur deket Masjid Nabawi ya Allah Gusti abdi teh aya sumur sodako pahala sumur ieu anu minum anu wudu nu ngisang di dieu ieu ganjaranna jeung ka ibu abdi jeung ka bapak abdi tah lamun keur ngomong sumur kabeh salamur munjul nyeuh masjid nyeuh sumur deket masjid bae keur jelema ngaruncung kabeh kan sumur sabaraha di lemah eta urang mah aku sodako tadi nyampe ka ditu nu penting nyieun batur bunga tiasa didahar ku urang alhamdulillah entak lamun urang sodako hayang ditemokeun ku Allah ganjaran mah hiji sedekah ka indung bapak ulah hok-hok jeung ka indung bapak ulah hok-hok jeung ka guru ulah kolot mah tilok hok kan kabeh jeung anak bener teh Bu tuh dulu ibu-ibu mah fatwa ka anak teh sagala jeung anak sampai pandangan watas jeruk opat asukeun jeung anak rengsek ku eta kabeh des ya mah jeruk piringna des suku wah itu kedel tuh kia ada bapak-bapak teu melawa wadah je siapa ada pengajian biarin aneh mau atas ganti dah ih prasmanan sama angkat asukeun ih jauh itu beda jauh ngomong aja anak bener ieu menuki pohara deui Bu tuh ibu mah ka anak teh pohara urang geus bisa berbuat naon teh jeung bapak kalau teh uji-ujian jeung anak ketika kolak negeri ya Allah anak negeri kumaha cek ibuna Gusti anak abdi geuring lamun ieu panyakit teh sae mending abdi nu geuring cukup anak abdi nu cager kuat kitu indung bapak ngabelan sae anak kolot geus eueuh pakaianna dilebokan imahna kurang dieusi sia modal warung ge meunang ti aing baheula menang warisan atuh coba cek indung bapana arwahna ngomong kudu ingat atuh ka aing sedekahan aing ngomong kitu Masya Allah moal barokah jelema sahebat apapun
setinggi apapun jabatan Anda, sehebat apapun ilmu Anda, sebanyak apapun harta benda Anda, tapi ketika tidak menghormati orang tua, tunggu kehancurannya. Ilmu nama barokah, harta benda Anda bakal ludes, jabatan Anda bakal kengser. Namun jelema geus teu make ka ilmu bapak, mun murid geus teu make ka jadi guru. Kadang indung bapak suara curi, anak-anak begitu kejam. Bapak, anak kurang ya Pak, langsung dibawa ke dokter. Ku indungna, waktu harap dibilang, jadi si Tuhan minta tolong, sukat ayat, nangaran pitulung Allah melalui syarat dokter. Langsung ke dokter, diimpus, pakai alat, iya kali-kali itu. Ya Allah, menang 10 poin cager anak-anak, alhamdulillah. Gantian cek salakina teh cek pamajikan alhamdulillah apa anak urang cager deui bu salakina nu ceurik ayo apa urang ceurik ya Allah pada urang cager ayo di mana mayaranana itu tak salakina pamajikan bedana mun pamajikan ceurik nanti heula mun salaki pandeuri da rumah kitu dibayar itu wabil walidaini ihsana moga-moga urang aya nu can bakti ka kolot beda bakti aya keneh hormati ini bapak naon kahayangna turutkeun urang di jalan, ma yang martabak teh, yang naon, iya, tapi kan bisa ayang ulah yang naon martabak iya, eta balikin baik, sebab kita mau datang, mana martabaknya nah, ya ngomong-ngomong, martabak, di dahar ku induk, martabak tepiran cuma 20.000, 15.000, ya Allah nuhun Gusti. Lain martabak na Gusti cek indung nanatena bari ceurik urujud cimata tapi nilai anak abdi aya perhatian ka abdi Gusti nuhun Gusti ngajadikeun anak abdi muga-muga sing soleh sia mun awe sing solehah nuhun Gusti Rabbana Karim ratusan malaikat rahmat ngadoakeun komo indung bari ceurik bapak bari ceurik ketika anak mereka bagusan aya papa dan nilainya hanya kun melikeun wudhu, melikeun martabak dan sebagainya. Tapi perhatian anak perhatikan ya Allah Rabbana. Hormati inu kartos. Sakitu nu kapiatur mugi aya manfaatna laras hidayah taufik ya Allah lepat kurang kuring ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.